Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun ari ieu eta aya hiji tambahan. Qalat ngadawuh saha Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana aya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yatahaffadu ngaraksa saha sret saha Kanjeng Nabi fi Sya'bana dina bulan Sya'ban ma kana perkara mimfa la yatahaffadhu anu henteu ngaraksa saha Kanjeng Nabi fi ghairihi dina liyana Sya'ban, fi ghairihi dina liyana Sya'ban. Wa hadza ari ieu yatahaffadu eta dalilun dalil atau petunjuk ala anna ikmala Sya'bana luhureun saenyana nyampurnakeun bulan Sya'ban, luhureun saenyana nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kana 30 naona yauman poena eta minar ru'yati tina ningali tanggal la minal hisabi sanes tina hitungan. Qala ngadau sa asy-syekhu syekh an ibni Umar radhiyallahu anhu mati ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala ngadau saha ibnu Umar taro'a ngaru'yah sanes ngaru'yah ru'yah make alif saha annasu manusa al hilala kana rembulan fa akhbartu tuluy ngabaran kuring an nabiyya ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saenyana kuring eta ra'aituhu ningali kuring kana hilal, eta ra'aituhu ningali kuring kana hilal fasoma tulus saum atau saha Kanjeng Nabi, fasoma tulus saum saha Kanjeng Nabi wa amaro jeung parentah saha Kanjeng Nabi annasa ka manungsa bisyamihi kalawan puasa Ramadan. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Abu Dawud wa sahahahu jeung nyohehkeun kana hadis wa sahahahu jeung nyohehkeun kana hadis saha Ibnu Hibban wal Hakim jeung Imam Hakim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma jeung diriwayatkeun ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabian kana saenyana orang Arab, orang Baduy, orang leuweung eta jaa datang saha Arabian, eta jaa datang saha Arabian ila Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tuluy ngadau saha Arabian, ini saenyana kuring eta ra'aitu ningali kuring, eta ra'aitu ningali kuring al hilala kana tanggal. Faqala tuluy ngajawab saha Kanjeng Nabi,
Atashhaduna hanyaksian anjeun. Atashhadunya hanyaksian anjeun an kana saenyana kalakuan. Eta la ilaha taya jenisna pangeran eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Qala ngadawu sa Arabian Naam sumuhun Qala ngadawu sa Kanjeng Nabi Atashaduna hanyaksian anjeun Atasyadunya hanyaksian anjeun anna Muhammadan kana saenyana Kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Qala ngadawu sa Arabian Naam sumuhun Qala ngadawu sa Kanjeng Nabi fa'adzin mangka kudu ngabejakeun anjeun finnasi di manusia ya Bilal hai Bilal ayyasumu kana yenta wasa sahanas godan dina waktu enjing besok godan dina waktu enjing rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha al-khamsatu imam anu 5 wasohahu jeung nyohekeun kana hadis saha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban jeung Ibnu Hibban. Qultu ngadawuh kuring Syekh tawa Syekh Ali Maksum dia min huna tina ieu hadis nafhamu maham kuring annal ibrata saenyana ibarat eta biru'yatil hilali kalawan ningali rembulan la biwujudihi lain kalawan wujudna hilal wala bil ilmi jeung teu kalawan ilmu biwujudihi kalawan wujudna hilal min turukin tina pirang-pirang jalan hisabiyatin anu bangsa hitungan wa hadza ari ieu ibrah wa hadza ari ibrah taluhureuna eta al ahadisu pirang-pirang hadis tufassiru anu mertelakeun naon sret naon ahadis tufassiru anu mertelakeun naon ahadis makna qaulihi ta'ala kana maknana dawuhana Allah ta'ala rupana faman syahida minkum lafal faman syahida minkum rupana lafal faman syahida minkum faman mangka ari saha jalmi eta syahida lamun nyaksian saha man minkum ti anjeun sadaya asyahra kana bulan Ramadan asyahra kana bulan Ramadan falyasumhu mangka kudu puasa saha man kana asyahra mangka kudu puasa saha man kana asyahra kana sret ay faman tegesna ari saha jalmi eta syahida lamun nyaksian saha man
Minkum ti anjeun sadaya. Minkum ti anjeun sadaya dukhula syahri kana asupna bulan Ramadan biru iatil hilali kalawan ningali tanggal. Fa'ala kulliman mangka eta jimho mangka eta tetep luhureun tiap-tiap jalmi, mangka eta tetep luhureun tiap-tiap jalmi. Ro'ahu anu ningali saha man kana hilal, anu ningali saha man kana hilal, aw sabatat atawa tetep ingdahu disandingan itu kulliman tah pojok ingdahu disandingan itu kulliman naon ru'yatu ghairihi ningali liyana kulliman, naon ru'yatu ghairihi ningali na liyana kulliman, ayyasumahu ariyenta puasa saha man kana asyahra luhureuna ta ariyenta puasa saha man kana asyahra. Raji' kudu balik anjeun tafsirol Jalalaini kana tafsir kitab Jalalain, wa hasyiatas sawi jeung tafsir hasyiatas sawi. Wa hadzal ihtijaju ari ieu nyieun hujjah, ari ieu nyieun hujjah eta yu'azzizu nguatkeun naon ihtijaj eta yu'azzizu nguatkeun naon ihtijaz al-qaula kana ucapan bi annal ibrata kalawan saenyana wilangana atawa ibaratna kalawan saenyana ibaratna fi subuti syahroi ramadana dina tetepna bulan duana Ramadan, dina tetepna bulan duana Ramadan. Waalaikumsalam. Wa syawalin jeung syawal eta biru'yatil hilali kalawan ningali rembulan lawi wujudihi henteu kalawan wujudna itu hilal, henteu kalawan wujudna itu hilal. Alladzi wujud alladzi biwujudihi, alladzi teh artina alladzi biwujudihi qad yu'rafu anu terkadang dikanyahokeun, qad yu'rafu anu terkadang dikanyahokeun naon alladzi min tariqil hisabi tina jalan hisab au ikmali sya'bana atawa nyampurnakeun bulan Sya'ban lisawmi karana puasa, karana naon ain taklil lisawmi karana puasa au ramadana atawa nyampurnakeun bulan Ramadan lil idi karana idil fitri, idil fitri karana idil fitri salasina kana 30 salasina kana 30 naona yauman poena, naona yauman poena. Catet heula keteranganna halaman 48 sampai dengan 50. Ta 48 tina lafal ziyadatun.
Ziyadatun qalat Aisyah, ada tambahan dari musonef bahwasanya Aisyah berkata, karena Rasulullah yatahaffadu fi Sya'bana ma la yatahaffadu fi ghairihi, bahwa Rasul itu menjaga sesuatu perkara yang Rasul itu menjaga perkara di bulan Sya'ban yang mana perkara tersebut itu tidak pernah dijaga selain di bulan Sya'ban. Jadi Rasul teh benar-benar ngajagi dina bulan Sya'ban mah anu mana salianti bulan Sya'ban teh dijaga. Maksana kumaha? Nyaeta dalilun ala anna ikmala Sya'bana salasina yauman minar ru'yati la minal hisab. Maksudna nun dijaga teh Kanjeng Nabi teh menggunakan pola ru'yah ketika di bulan Sya'ban. Ari di bulan-bulan sanes mah henteu, tidak. Kenapa? Karena berhubungan henteu jeung bulan Ramadan. Kalau Sya'ban kan nantinya masukna ke puasa. Itu dalil. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari itu sebagian dari ru'yah, bukan metode hisab hijriyah. Hisab kalau mau disampurnakan jadi 30 hari mah seolah-olah pakai metode hisabnya, metode hitungan. Tapi di sini bukan, maksudnya disempurnakan menjadi 30 hari itu ketika rembulan itu tertutup mendung, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, Aisyah ini hadisnya mengatakan seperti itu. Nah, paragraf anu salajengna qala Syaihuan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Umar berkata, taro an-nasu al-hilala fa ahbartun nabiyya. Pada masa Kanjeng Nabi, para manusia itu menggunakan ru'yatul hilal, melihat rembulan. Kemudian saya memberi kabar kepada Nabi, ini ro'aituhu fasoma wa amaron nasa bisyamihi. Ketika Nabi Muhammad dulu itu orang-orang menggunakan metode ru'yah, kemudian Nabi Muhammad puasa dan memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu juga menunjukkan bahwa dulu Kanjeng Nabi menggunakan metode Rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud yang meriwayatkan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan jailan Nabi, ada orang Arabi, orang Baduy, orang leuweung, orang Arabi berkata kepada Nabi, ini roaitu al-hilal faqala, saya melihat rembulan Kanjeng Nabi, rembulan tanggal 1 bulan Ramadan. Kanjeng Nabi teh nyarios, atasyhadu alla ilaha illallah, mucuk urama sok anjeun kudu syahadat, bener teu? Muhun Gusti, anjeun kudu syahadat. Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sumuhun. Berarti hal itu menunjukkan bahwasanya ketika ada orang yang melihat rembulan dengan metode ru'yah, maka nanti ada bahasa sidang isbat, dan orang yang melihatnya itu harus disumpah. Nah itu santosna kitu syahadat anjeunna yakin tidak berbohong, fa'adzin finnasi ya Bilal ayyasumu ghadan, Bilal umumkeun kepada seluruh manusia bahwasanya besok puasa. Gitu. Mun ayeuna mah Kementerian Agama dina TV mengumumkan setelah adanya simbang isbat dan para peruqyah sudah di baiat, maka saya putuskan tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari titik-titik. Nah, gitu. Kartos. Paragraf anu salajengna halaman 49 anu kultu. Min huna nafhamu anal ibrata biruyatil hilali la biwujudihi wala bil ilmi wujudihi min turukin hisabiyah. Di sini musonef
memberikan suatu pemahaman bahwasanya metode ru'yatul hilal la biwujudihi wala bil ilmi biwujudihi min turukin hisabiyah. Wa hadza al hadis tufassiru makna qoulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu ay faman syahida minkum dhuhula syahri bi ru'yatil hilal fa ala kulli man ra'ahu aw sabata indahu ru'yatu ghairihi ayasumuhu. Di sini ada bahasana kieu maksudna. Ari ru'yatul hilal bukan dengan cara ningalina rembulan atau make ilmu hisab min turukin hisabiyah. Anal ibrota bi ru'yatil hilali la bi wujudihi wala bil ilmi wujudihi min turukin hisabiyah. Bahwasanya ibaratnya itu ibarat maksudnya kieu anal ibrota eta bi ru'yatil hilal. Ibarat penentuan tanggal 1 bulan Ramadan dan tanggal 1 bulan Syawal itu menggunakan ru'yatul hilal. La biwujudihi, bukan ku wujudna hilal, maksudna ku metode wala bil ilmi biwujudihi min turukin hisabiyah, bukan dengan cara metode hisab. Bukan dengan cara metode hisab. Wa hadza al ahadits tufassiru makna qoulihi ta'ala. Hadis anu nerangkeun yen puasa itu penentuan tanggal 1 bulan Ramadan atau 1 Syawal harus menggunakan metode ru'yah. Itu kenapa? Karena diambil dari ayat Al-Qur'an faman syahida minkumus syahra. Al-Qur'an anu ayatna faman syahida minkumus syahra falyasum, ketika kamu menyaksikan bulan Ramadan maka kamu harus segera berpuasa. Maksudna ay faman syahida minkum dukhula syahri bi ru'yatil hilal. Dina tafsirna kitu, kalau kamu melihat hari besok itu tanggal 1 bulan Ramadan, menyaksikan tanggal 1 bulan Ramadan, maka kamu harus puasa dengan menggunakan metode ru'ya. Pan hisab mah tidak digunakan. Ru'yatul hilal fa'ala kuliman ra'ahu aw sabatat indahu ru'yatu ghairihi. Maka bagi tiap orang yang melihat rembulan maka wajib berpuasa. Roji tafsirul Jalalain wa hasyiatus Sawi. Lihat dalam kitab tafsir Jalalain dan tafsir Sawi tentang tafsir lafal faman syahida minkum dukhula syahri faman syahida minkum syahra falyasum, itu menerangkan kita itu harus berpuasa pada bulan Ramadan dengan menggunakan metode ru'yatul hilal.